kuring bade ngadugikeun hiji watang ngeunaan kaunggulan SMK Nurul Mutaqin. Diwiwiti program kejuruan jeung hasil prestasi siswa-siswi SMK Nurul Mutaqin. Langsung bae ka rekan abdi nu aya di sakola SMK Nurul Mutaqin nyaeta Rani Rismayanti. Dana anu tos masihan waktosna kangge simkuring. Langsung wae di dieu simkuring bade naroskeun perkawis program kejuruan pemasaran anu aya di sakola SMK Nurul Mutaqin Cisurupan. Di dieu simkuring bade naroskeun ka murid anu nyandak jurusan pemasaran. Asa milih jurusan pemasaran di sakola Nurul Mutaqin ieu. Nah, kumargi abi hoyong biasa mendalami ilmu tentang bisnis. Soalnya di Nurul Mutaqin arurang ti kelas 10 keneh geus diajarkeun kumaha carana berdagang anu bener. Jurusan pemasaran teh diajarkeun naon? Dina jurusan pemasaran aya pelajaran perencanaan bisnis anu ngarancanakeun bisnis teh kumaha wae carana. Terus aya pelajaran penataan produk janten urang dina penataan produk ditata kumaha mana anu bener cara meletakkan produk-produk eta. Terus kitu teh aya bisnis online. Pemasaran teh bisnis teh henteu ku lisan wae, jadi tiasa oge melalui media online. Terus kitu teh aya pelajaran nyaeta kanggo diajar kumaha urang carana berinteraksi sareng konsumen. Hatur nuhun kanggo waktosna tos masihan informasi tentang warna anu nembe janten panutup dina acara TPPM. Biasa patepang deui sareng simkuring dina acara TPPM nu salajengnna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.